Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Diawitan ku ngadastakeun puji cenderung syukur ka Gusti anu Maha Suci, anu nyakrawati diwiati, anu nyangking jagat samar capada, anu teu boleh maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Kalebet danget ieu pisan, urang sadaya dipaparinan nikmat anu utami, nyatana nikmat silaturahmi. Tiasa riung ngumpulung, patepung lawung, paamprok jonghok, dinararaga ngarojong dua insan hamba Allah anu paratos sapuk pikeun ngambah sagara rumah tangga. Kukituna mudah-mudahan riung ngumpulung urang sadayana danget ayeuna sing kengeng rahmatur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaping kalih sholawat kautamian mugia tetap dilalurkeun ka junjungan urang sadayana anu diselirir emas sinangling di sagara keusik, nyatana Nabi Agung Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para karabatna, para sahabatna, oke mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna anu tetep taat tur tumut kana ajaran mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Sahibul Hajat miwah hadirin anu kusim kuring dipihormat, dinten ieu dinten anu endah, dinten anu pinuh kabagjaan, urang sejanyak seni dua insan hamba Allah anu parantos repok sapuk yen dina ping 2 hiji Maret 2002 hiji seja di istrenan nyata kersana Yuli Pertiwi Esos putri ti pangarsa Bapak Ajat Sudrajat miwah Ibu Lia Yulia sareng Bribtu Hendi Purwansa putra ti pangarsana Bapak Syamsir Alamsah almarhum miwah Ibu Purbawati. Kukituna ngaturkeun nuhun ka sadaya keluarga anu parantos karojong hadir danget ieu linggih pikeun ngarojong kana paniatanana. Mudah-mudahan danget ieu sing ngawujud janten kulawarga harapan urang sadaya kulawarga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna dadawidi kanggo ngawinci keruntuyan acara anu baris kapedar anu kahiji nyaeta bubuka pangbagea, anu kadua lisan pangjajab ti wawakil calon panganten pameget, anu katilu lisan pangbagea ti wawakil calon panganten istri, anu kaopat maparinkeun tawis kaasih cendramata ti kersana Ibu Purbawati ka Ibu Lia Yulia, anu kalima acara utami sidang sakral abdi nikah anu baris dipimpin langsung ku petugas kantor urusan agama Kecamatan Sumedang Selatan. Kalian runtuyan acara akad nikah baris diawitan ku amparan suci ngawaskeun ayat suci Al-Qur'an, pendataan data-data panganten miwah para saksi, lajeng khutbah nikah ijab kubul ditutup ku doa. Salajengna pamasarahan buku nikah, emas kawin, pamasangan cincin, oge sungkeman foto panganten dina rangsukan akad nikah dilajengkeun kana acara sawer oge pelepasan balon. Eta sesi kahiji. Mangga Bapak Ibu sadayana salajengna sesi kedua baris lajengkeun ku acara prosesi resepsi panampian tamu uleman. Salajengna sumangga urang kawitan di acara mudah-mudahan dipaparinan kalancaran tur karyodoan Allah Subhanahu wa taala. Urang sasarangan di acara bukaku ngawaskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna kahatur pangarsa wawakil ti calon panganten pameget baris ngaduikeun paniatanana. Urang haturanan anu dipihormat pangarsa Bapak Haji Saiful Bahri. Pangarsa sumangga dihaturanan. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu aya gertes kaasih gertes kadeudeuh ngajajab anu baris nohonan jeung dipasini pangarsa Bapak Haji Saiful Bahri. Alhamdulillah hatur nuhun parantos eces jentre kalian atra pamaksadanana anu disebatkeun tadi aya sababaraha poin panginten. Supados yang kolong kana waktosna kaitan Bapak petugas kantor urusan agama oge parantos linggih mangga atuh tawis pangbagiana urang haturanan wawakil ti calon panganten istri pangarsa Bapak Mahpudi Slamet SPD. Pangarsa sumangga dihaturanan. Hatur nuhun pangarsa Bapak Mahpudi Slamet SPD. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana Sahibul Hajat padung dengan antawis dua wawakil keluarga
namanya paratos kasaksian ku urang sadayana kalayan panginten repok paniatan anu didugikeun ditampi langsung kan kautamianana. Utamin mah ungkara bahasa nama eta mung hias-hias dina ieu acara, tapi anu utami nyaeta kanggo Kang Bribtu Hendy Purwansah anjeunna ayeuna partos ditampi pikeun ditikahkeun. Ku kitu kabingahan kita Kang Bribtu Hendy Purwansah, bingah ambar watasuta, bingah na kagiri-giri. Ya, nugar cadas manggis emas, mobok manggih gorowong, aya jalan pikeun mentas, jalan ke desa Sapuan. Batu turun kesik naik, talaga antai-antayan. Kang Hendy daek, Neng Yuli daek, hayu atuh urang akadan lain mah. Mangga tata acara nanging ibu tadi aya tawis kasih tilam katresna anu baris didugikeun ka karsana Ibu Lia Yulia. Semangga ibu dihaturanan kanggo linggih Ibu Purbawati oge Ibu Lia Yulia semangga dihaturanan urang abadikeun tawis kasihna cacandakan ti Ibu Purbawati.